Nah, Kang Agus teh memang pure jaipongan di asupan teknologi teh pure memang hayang ngedobrak suasana baru atau memang nayaga. Karena jadi begini, idealis itu bisa dipertahankan ketika idealis itu menghasilkan hak ekonomi. Tapi lamun orang idealis dipertahankan ke kegagalan, ke gengsi-gengsian, supaya karena duit kenaon. Jadi tadi Kang Ari nyebutkan ya jaipongan mah geus anggeus jaipongan mah. Cek abi acan. Itu. Ya. Nah, acan itu kudu jadi pertanggungjawaban. Iya. Aing dia jaipongan teh can anggeus. Nah, oke gitu. Kenapa sih? Maksudnya apa dia? Kue itu disebut kebahan teh orang pakem. Tapi arah aku pakem. Bener dah. Kang Agus lah. Kang Agus teh pan selesai jodonoman lahnya budak ngorawe gitu, kemeng ngorawe gitu Kang Agus lah. Umur setik mah tuh. Bebas lah, bebas. Ayeuna teh pan masing-masing boga ega robot mah clearna kieu. Ari dukun clearna kieu. Gaya deui iki bolengnya gayana. Gayana kieu gitu. Tah Agus Super gayana kan beda. Jadi aya kolaborasi tekno dina musik asup kana naon teh asup karena tradisi nyeuran jaipongan. Tah eta tarosan abi ini mah. Nah, Kang Agus teh memang pure jaipongan di asupan teknologi teh pure memang hayang ngedobrak suasana baru atau memang nayaga. Atau hayang duit kalau mau sorangan sanes kieu di studionya. Iya tantangan. Nanya kawan tampil. Alasanna aya alasan. Urang teh meureunna kudu pinter ngigelan zaman teh zaman naon ayeuna. Si seniman oge seniman tradisi, ayeuna usum keyboard, usum komputer. Nya meureunna kudu diigelan. Gitu. Cik ayeuna meureunna urang boga latar belakang tradisi, Bah. Pangetan tradisi teh nyata diwaris ku teu apa nyeuna sinyur, teu apa nyeuna sengon. Urang mah eta kabeh diwaris ku eta. Tapi no aku nama juga nama ngajak. Hayo tuh ya musik. Tah ya Jeung ngigeukeun. Nah gitu jangan kieu kahiji gitu. Awal-awalna upacara adat baheula gitu. Zaman keyboard teh can aya sampling. Aduh kumaha geuningan ari geus kurumu sampling keyboard wah keren aya suara gamelan cenah Bah. Atuh dibeli ku urang bangsa urang teh. Anu pinter saha? Ya anu nyampling diproduksi di Jepang, di Korg, di Roland. Dibeli dia tuh ku urang depedah eta keyboard teh anyar cenah aya suara gamelan. Bari hargana 20 juta, 30 juta dibeli deui ku urang pada gamelan teh ti urang. Tah, balik deui ka dinya alasanana. Anu kadua urang kudu ayeuna usum elektron Bah. Teknologi oge berkembang di urang. Elektron kesenian elektron bisa naon wae ayeuna di dinya. Bisa dikeliningankeun, bisa dijaipongankeun. Ku teknologi aya goong aya naon di dinya geuningan bisa. Pasti akur antara abi jeung Kang Agus pasti akur. Ieu musik geus ngajak kreatif ya piraku. Zaman ayeuna usumna naon gitu. Tah kunaon kahiji eta atuh kadua seniman oge kudu berpikir aya teh kudu nambah gamelan anu konvensional istilahnya. Bisa wae nyaron ku keyboard, nyaron ngagoong ku keyboard atau jenis-jenis sampler nu lainna. Tah anu kadua supaya ngajak warna audio, hasil audio itu muatiasa Bah. Muatiasa dinu hal-hal original. Perkusina warna audio perkusi muatiasa Diwakilan tuh nu tradisi. Diwakilan ku tekno misalkan suara bedu mimiti nama direkam. Di teknologian make efek makan nah itu jadi
warna-warna teknologi padahal bedug asli nama gitu. Itu dirojong ku zaman dunia modern dayana teknologi memungkinkan. Tapi teknologi eta mang teknologi nu bieu kitu nya saro aya ya string aya kick nu gitu. Itu jadi utama pan. Nah, apakah lamun itu lesot jadi pokona tetep karasa memungkinkan. Kurang arahna tinggal ka mana? Ieu rek bade dilaras diatonis atau napi dilaraskeun kana gamelan selap. Memungkinkan ayeuna keyboard. Gamelan selap, oh di dieu keyboard dala salendro dala tina minta ada selapna naon sesuaikan jeung gamelan selap. Memungkinkan di mana ayeuna. Sound-soundna moal mungkin sok suara rebab eta bade ngagunakeun sound sebaran juta sound di dinya bisa masuk suara-suara anu memang sesuai jeung karakter budaya urang, kebutuhan khas urang. Jeung kebutuhan eta kebutuhan aransemen oge kan. Atuh anu kadua ka generasi ayeuna dipancing heula mah. Maksudna dipancing budak leutik tah alasanana harita ngadama rongeng nyentrik. Satu acana rongeng nyentrik teh aya usum breakdance bah kapungkur breakdance heula. Breakdance tarik kejang. Tuk aya weh brikpong keluar brikpong lagu nate brikpong geuningan aya lagu lain breakdance lain breakdance cek ari pas dina tengah-tengah aya musik tuk tiba-tiba aya suara eta sate acan abdi ge aya geuningan anu nganggo drum eta nah abdi ge cinta pas Agustusan ningali barudak disko barat jeung disko Indonesia dengan nah eta urang ge jaipongan bisa di disko lantaran basic nage abdi jaipongan karakter tradisi abdi hoyong ditempelkeun dina jaipongan aya disko akhirnya lahirlah rongeng nyentrik tik aya warna-warna gitu itu kanggo pamancing Ciari tos barudak raresepeun mah geuningan dina jaipongan ge aya warna-warna teknologi kasar kepancing. Artinya Kang Agus memunculkan kreativitas yang baru. Ya. Eta jawaban oge kanggo pemirsa Kamoyo Roy Channel. Margi panjenengan pertarusan abdi teh mewakili oge seueur anu hoyong naruskeun kitu hantu wani bener. Tapi punten. Janten ayeuna usum kieu dua baheula mah aya pemusik, pemain band, aya tukang karawitan. Ternyata naya asa misah wae cing teh der itu heula. Leuheung mun misah ieu asa hanapeun wae. Eta teh sok aya wae abdi mah pemain band, abdi mah ayeuna mah urang hijikeun eta mah tukang keyboard teh atuh abdi mah misalkan rek manggung teh yeuh da bagian tugas abdi mah engke tos beres kesenian tradisi namanya abdi main tah ulah kitu tos aya nama aya mah kudu bareng Kang Agus upacara adat perkusi aya nama kolaborasikeun gitu artinya jadi Kang Agus memunculkan kreasi anyar luarnya gitu combine antara tradisional dengan modern. Sareng SDM tradisi oke kedah berpikir karena gitu. Jadi jangan takut dengan perubahan, betul. Praktek apapun yang bermain musik, apapun yang medianya kita harus dicoba dengan latar belakang tradisi, dengan didukung oleh teknologi. Masuk gue. Nah, gitu sebenarnya intinya Kang Agus Subar memunculkan gaya baru gitu. Kayak kreativitas baru gitu. Lah dari berkreativitas mah sah-sah saja ya, ari berkarya mah gitu. Ngajak lah intinya ngajak lah gitu. Kang Ki. Sebagai abdi bade. Tah gitu lah. Da sing lagi mah dosen kenang pada dituna ge di ISBIDA ge nya luar biasa jadi geus nyelesaikan S2-nya. Tuh eta pilih channel S2 dah itu dah. Dengan nanti pencapaian yang sangat luar biasa berarti MSN ya master seni teh nya luar biasa. Tah ningali perkembangan wayeuna bae ya makan. Jaipongan tiba heula teu kain eta kumaha ceuk Kang gitu. Ya. Upami ningal pertarasan me kumaha perkembanganana dina Jaipongan sim kuring ngaraos reueus ngaraos bagja gitu nya sing horeng seniman ayeuna teh geus melek. Geus melek karena teknologi, geus melek karena musikalitas ya secara aransemen. Jadi teu ngotok ngowo we didinya dina patek gitunya, dina wiletan teu gitu. Kang Ari geus nyoba terobosan anyar ku melodi gending anu wah sakitu beberebetanana nya jigana teh teuing teu katurutan jeung moal ku urang pamawan urang lembut aya mana serangan ras Kang Iki mohon ieu teh kapungkur eta teh cik introna nyuhunkeun lagu anyar cenah ti grup lemur ieu dipasihan ka abdi teh ieu cenah nu enggal sulit cenah introna teh ari kapungkur mah babari mohon tah eta janten
Tantangan oke ya. Menurut kacamata Abi, jantan memang masyarakatnya seharusnya tidak siap. Kanggusnya masyarakat di luaran, di saluaran orang tidak siap kanggo naon teh nurutan lah. Nurutan ya. Yang nurutan kapungkur ada babari, gini ada alat naoge aya nyampak di masyarakat gitunya gamelan gitu kan. Can usum selap Caca, gamelan salendro teh salendro we ya. Orang kan nu taradina gitu. Tak gitu tak namanya jadi aduh. Jadi gitu jadi inti makan uang bisa ya. Jadi inti nama bener tong dijual ka hiji sanggar teu bisa ku batur. Jadi kieu. Tapi ki abdi hiji ka aikinya. Bahasa aiki mah di akademis. Hiji. Oke lah kanggo sanggar pan ari Jaipongan teu pasti penari jeung nayaga bener. Nah, Ayeuna sanggar-sanggar tari sok sanajan maraya loba. Tah ari nah ai kalawitana tarekah saur Ariki sebagai akademisi kedah kumaha tah dan aya agama geuningan dihayu-hayu teu kudu mayar ge harese kuduna siga kumaha ceu Aiki. Ka maksudna kan naonna itu. Ya pan ieu ngobrolkeun Jaipong ya. Jaipong teu leupas ti tarian jeung gamelan nyaritan. Tah ari sangar-sangar tari Jaipongan reseueun. Sok sanajan mayar, sok sanajan tapi loba gitu ieuna naon teh peminatna tah kanu karawitan harese kedah kumaha. Peminat karawitan. Peminat karawitanana. Kamu karawitan tarik hati cek Aiki ya. Ari kacamata Abi meninggalna kieu kulantaran naon anu ditawarkeun ku urang sebagai kreatornya, kreator Jaipongan ditawarkeun ku urangna karena tadi teh encan siap di masyarakatna jang nurutanana oge can katepieun gitunya can katepieun komo geus marake tekno ya hanya sebagian kecil saja orang yang sudah menguasai teknologi ya komputer dan sebagainya kan wilayah Kang Ari karena aransemenna cek Abi nya puter Ari menurut Abi jang masyarakat mah rumit pisan carekan we beungai jelema mana tuh tapi ieu terobosan anyar gitu nya saya mah jauh haluskeun tapi bener pisan tapi terobosan anyar ya jang hiji genre idealis yang pengembangan penting idealis oge idealis penting benar karena jadi begini idealis itu bisa dipertahankan ketika idealis itu menghasilkan hak ekonomi. Tapi lamun orang idealis dipertahankan ke gagaluan, ke gengsi-gengsian, tuh pokoknya karena duit kenaon. Orang bahas idealis kayaknya. Kita ketemu lagi di acara Ngadubat. Salah audionya. Di Wairo Channel tetap Wairo Channel harus di subscribe. Harus di like, harus di komen, harus di share. Tah loncengna omat jijek bre. Ada boga HP gitu ge. Naon cenah make jeung loncengna kudu ditoel. Ame apal perkembangan konten-konten baru di Wahyu Roy Channel. Eta. Edukasi guys. Guys, edukasi gitu ta. Kebenaran Kang Pei tos hadir. Bang Pei hadir. Dari tadi kan nuju Polres tadi. Gandeng Pan, nu nelpon we teh tah ieu. Anu tadi gandeng ngagokan teh. Anu ngagokan we tadi nu nelpon. Iya Bang Pei. Ampura. Bang Pei salah satu iyalah pengamat lah ya, masyarakat pengamat seni lah ya. Dia juga punya sanggarnya. Insya Allah. Arek diegeun mah. Allah wakai. Nah, cenah ini disepuh pada. Ketua Paji Doris Bandung juga. Bang Pei. Oke. Tapi saya ingin ke Bang Pei. Kang Iji lah. Tadi teh Kang Iji. Jadi perkembangan Jaipongan dari baheula teh pika teh pandangan Kang Iji sebagai naon ya akademisi lah Kang Iji nya kumaha Kang Iji. Ya jadi pandangan Abi mah kieu ayeuna urang ngaluruskeun heula nu tadi dicarioskeun ku Kang Ari nya. Urang deui. Urang poe ieu jadi objek ka cici. Oh ya nah. Da anu loba cetana ieu jadi. Teu poe ya ngapoe urang. Ya jadi tadi Kang Ari nyebutkeun yen Jaipongan mah geus anggeus Jaipongan mah. Cek Abi acan. Gitu. Ya. Tah acan itu kudu jadi pertanggungjawaban. Ya, acan teh kieu. Pasti ada dasar. Nya, nguping langsung ti almarhum ti Karsana Pagugum dina riungan Karsana Abi aya di dinya. Nyebutkeun aing ieu Jaipongan teh can anggeus. Gitu. Kahayang urang Jaipongan teh lain jiga ayeuna kieu. Jadi ieu Jaipongan urang
Urang hayang sebenarnya hayang ngaleungitkeun nu disebutkeun wiletan teh hayang dileungitkeun eta teh mung urang mah mung kaugar ku eta Sur pagugum teh. pagugum gitu ya. Nah, jadi matak nu hasil-hasil karya Kang Ari, hasil karya Kang Agus, mudah-mudahan biasa janten terobosan anu dipikahoyong ku anjeunna tadi. Nah, ini kayak harus sebutin Kumaha? kreativitas itu memang tidak pernah selesai gitu. Ya. Namun kreativitas Agus titik. Jadi harusnya eta paugum membuat momentum peluang. mere ka urang Lebih semangat gitu Itu lah. lah, bisa salah ya. heula nya. Kalau Cing kan dicempan kolot. Iya, ngadorong semangat supaya generasi kiwari leuwih motekar. Eta. Intina etanya generasi kiwari leuwih motekar. Iya. Terus Kang. Nu baheula ge geus luar biasa pan nya, banyak ku urang. Ada dia dina ajaran Sunda aya sebut ider naga jeung ider muning. Kumaha? Ider naga teh kumaha tah? Ider naga. Ider naga itu gravitasi, ider muning itu anti gravitasi. Tina eueuh jadi aya, tina aya jadi eueuh. Wah, Jero eta mah. kesenian namanya. tina kesenian, artinya teh urang teh kabeh ge asal tina eueuh. Jadi aya teh kunaon dijieun. Jadi sebenarnya orang boga atau kesenian orang? Orangnya kieu mau sebutin boga pasti geus cenah aya. Ngan unggal generasi medal nu anyar. Oke. Tah nu anyar eta disanga ku masyarakatna. Terus diwariskeun turun temurun. Eta jadi tradisi. Nah urang kiwari itu bisa jeung tradisi anyar. Artinya mun urang teu bisa jeung tradisi anyar, artina urang teh generasi anu teu motek. Ngajak pada dasarnya mah kolot ngajak kalau udah ayeuna. Tadi abdi obrolan sareng Kang Ari di luar serta celebet. Tah kayaknya lamun di luar negeri biasanya Kang Ari abdi mulai Kang Agus sareng rencana sarana kantos ka luar negeri gitu. Midangna misalnya ngajar gitu. Selalu pan di perguruan tinggi terutama di kedutaan-kedutaan pasti aya teh gamelan Jawa. Di universitas. Di universitas kebanyakannya gamelan Jawa. Sareng Bali. Sareng Bali gitunya gamelan Jawa, gamelan Bali. Apa yang kurang dari kita gitu kan? Pertama tadi kata Kang Ari momentum. Dan dia lebih dulu membuat momentum itu. Masuklah gamelan Bali dan Jawa gitu. Ya. Nah, kita memang ketinggalan karena di kita di samping Sore Panana tadi, Sore Siaba, ganti-ganti gitunya generasinya harus yang baru lagi, tradisinya yang baru lagi. Tah, ku ayeuna eta ge sebenarnya matak aya papatah barat Kang Ari. Cek urang barat, lamun arek nyokot rock and roll kudu diajar gamelanana atau musikna kreativitasna ka Bandung Jawa Barat. Sebab rock and roll mah sebab Bandung Jawa Barat mah cenah cepat perkembanganna teh cenah jiga rock and roll. Lamun rek nyokot klasik cenah maneh kudu ka Jogja atau ka Jawa Tengah. Lantaran di Jawa Tengah mah pakem teh apa. Lamun budaya Ketawang kudu kitu teh bisa dirobah ku masyarakatna. Ari urang mah da kesenian asalna ti masyarakat kumaha urang we pan Tapi pan di Sunda ge kreativitas cepet. Aya gitu. Pan di Jawa Barat ge aya nu pakem. Aya. Tapi anu jadi mana tuh sebenarnya nu Sunda teh nu pakem apa nu kreativitas. Terus si deui cenah bah kala bah. Lamun jazz mah kudu ka Bali. Ceng totoreno breng cenah jazz eta teh cenah kudu ka Pulau Bali nya teu salah oge penelitian bule gitu nya. Memang gitu tah. Kumaha Mang Ep tadi teh? Ya, tapi kan Kang Wayu lamun misalkan rock and roll di Bandung. Tapi di Bandung sorangan oge di Jawa Barat aya kesenian-kesenian berpakem. Aya anu berpakem. Tapi kebanyakan kreativitas gitu. Ya dijelaskeun ya ahli pakem. Ahli pakem ya. Urang ayeuna kiwari teh ayeuna bihari. Betul. Ayeuna kamari. Kolot. Anu disebut pakem teh titicakan. Urang udah leupas dina titicakan. Kenapa sih? Maksudnya naon dia? Kurang teu disebut kebanana teh orang pakem. Tapi arah aku pakem. Bener tuh. Bener tuh. Ketuk tilu ronceng. Biasa di pageran. Tapi pengertian pakem nu sanyana aya di mana? Pakem teh titicakan ya. Hiji ugeran. Artinya di hiji ugeran dia teh eueur mageran sangkan urang ulah kalau lepas tinu anu geus aya. Saburangnya barang jieun teh pasti ngeunteng anu geus aya. Rasana. Anu cokot urangna naon spiritna. Jadi
Tapi kayaknya misalnya orang anggar Kang Ari aja tinggal ajul-ajulan anggar weh sambil apa sakit tuh ketukanana. Gua lihat sakit tuh anggar. Eta suruh pakem teh. Tah gitu. Kurang lebih gitu lah banyak. Goong tuh di mana karepan gitu. Iya. Jadi pada tadi Kang Gugum menyebutkan aku dulu keluar tinu teh tinu wilatan di mana. Tah tapi kayaknya pan can eta can can aya nu bisa narjamakeun. Sakedeung deui ditarjamakeun ku abdi tenang. Paham maksudnya. Paham tunggu weh. Ya seorang Pak Gugum memang orang Gugum itu luar biasa ya Pak Gugum aja. Jadi orangnya memang tidak tabu dengan perubahan dan pasti Pak Gugum ingin sesuatu yang beda, ingin sesuatu yang baru. Ya, memang, selalu seperti itu. Ya memang Pak Gugum orang perubahan. Mau tidak mau dia orang perubahan. Dina Jaipongan nya we kana Jaipongan. Nah, karena si musik itu terus-terusan berkembang ya. Tidak hanya musik gitu ya, yang lain juga sama berkembang, jenis-jenis kesenian yang lain juga sama berkembang. Khususnya di musik Jaipongan. Ya. Zamanna tahun 70-an sate acan lahirna naon musik gending gaya mangkokoan Wanda Anyaran ya. Jaipongan musik Jaipongan acan juga musik iring-iring can aya intro nu karar itu teh can aya nu gaya Wanda Anyar teh can kapangaruhan di tahun 70-an sampai 80 lah ya 80-an eta masih kene rek nyokona deket-deket ka ketuk tilu ya di saat lahir Wanda Anyar nu ngajadikeun genre anyar dina karawitan eta mengaruhan karena seni-seni nu lain termasuk kana Jaipongan. Karena intro robah kan aya intronya dina cara ngagarap gamelanana. Jadi di naon teh ditabeh gaya Wanda Anyar. Ya, ditabeh gaya Wanda Anyar boleh. Tapi pengertianna kieu Kang Iki. Jadi lamun intro Jaipongan nu juga lah abdi turut lami di juga lah lain somong ieu mah. Aduh ningaeun. Ada kieu maksudna teh. Ari intro Jaipongan medalin Wanda Anyar sebenarnya mah. Cek saya ya, anu karasa di juga lah gitu. Da teu bira. Nang deng 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 misalnya gitu ya. Apa ya kalau gitu. Jadi kesana teh Jaipongan teh kesana Wanda Anyar. Teh kesana Wanda Anyar intro Jaipongan juga lah teh. Gayana jeung gampang diturutan. Gayana, rasana, gaya garap Wanda Anyar. Nya tina tinu tadi tradisi teh. Ya, tinu tadi tradisi karena Wanda Anyar geus muncul ya geus booming. Terus pelaku-pelakuna, komposerna orang karawitan anu notabene murid-muridna Mang Koko Hungkul punten Pameman, Patang Warsita nya zaman harita. Mun zaman harita di Jugala dijantenkeun Pangrawitna, erenjerna otomatis gaya-gaya Mang Koko teh kacana tadinya kan. Mung teh tabuhan saportos anu lagu nun atos gitu. Mohon gitu. Ayeuna misalkeun di pangkatan ku peking tong tang ting tong tang tong ting jeng 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 cek bonang di kemprang, cek saron di melodi. Ternyata gaya Wanda Anyar. Urang harus mengakui itu. Gitunya eta gaya-gaya Wanda Anyar. Ayo tadi penjelasan banana. Nu sebutkeun pakem ajor-ajor ari aja ka Agus misalkeun anggap beda. Wiletan sakitu. Tah ayeuna ari tadi nyarios tungguannya bah. Berarti rek ngarempang pakem gitu. Ngarempang pakem. Teu lah sok kalau bukakeun heula. Lain teh soalnya tadi ada aya obrolan gitu. Tungguan geus dijieun. Berarti artina Mang Ari rek ngarempang pakem nu aya di. Nah bener.